Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Irfanan Nuturrahman. Dinten ieu simkuring aya di salah sahiji imah tahanan militer Poncol. Penjara Poncol atau imah tahanan militer merupakan wangunan tahanan militer nu diwangun di tahun 1886. Penjara Poncol aya di Jalan Poncol Kidul, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Ieu wangunan deket jeung lapangan Raja Wali nu baheula dipake keur penjara tahanan masih jeung prajurit musuh jeung prajurit baroga masalah indisipliner. Wangunan IG pernah dipakai markas tentara Jepang mangsa ngajajah negara Indonesia antara tahun 1842 nepikeun ka tahun 1845. Nu disebut oge Garnizon Cimahi. Sedangkeun waktu zaman penjajahan Hindia Belanda, wangunan ieu disebut Militair Strafegangenis nu fungsina keur menjarakeun nu ngalanggar peraturan atawa ngalakukeun kejahatan. Aya tokoh nu dianggap kalibat peristiwa G30 SPKI nu pernah jadi tahanan ieu penjara nyaeta Komandan Pasukan Cakrabirawa Letkol Untung jeung Wakil Perdana Menteri nu sakaligus jadi Menteri Luar Negeri di zaman Orde Baru nyaeta Dr. Soebandrio. Simkuring pun dapat deui Yulianto amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.